majarkeun temahnya eta jelema pika serius kana lebokeun wae cenah nya heueuh atuh aing teh usaha teh yang bisa ngalebok nya heueuh memeh dijual oge aing mah geus biasa dilebok heula tara ngitung rugi tara ngitung hitungan ieu itu sieun kumaha lebok pokona mah ngalebok matak pantas we lamun ayeuna aing begung berarti aing teh goreng ngalebokna aing mah lintuh ge wajar da beuki ngalebok rek bae we rek nyebut kumaha ge asal ulah ngarugikeun hirup nya bener erek nemongkeun lebokeun oge da bos meta mah teu ulah pokona mah kudu konsisten